Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami Abdi Silpa Aulia di kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade ngabahas tentang antisipasi virus corona. Saencana, naon eta virus corona? Virus corona teh nyaeta virus anu bisa nginfeksi saluran pernapasan. Gejalana bisa timbul ti poe ka-2 tepi ka-14 ti paparan virus corona. Gejala nu paling awal nyaeta demam leuwih ti 37,5 derajat, batuk garing, leles, nyeri tenggorokan. Jeung tepi ka kasus berat anu beresiko nyebabkeun gangguan pernapasan anu menyebabkeun maot. Kos pneumonia anu mirip kasus MERS atau SARS anu pernah jadi pandemi di dunia. Virus ieu oge disebut COVID-19. Virus corona biasa nginfeksi saha wae, tapi pangaruhna bakalan bahaya lamun nginfeksi ka manula, ibu hamil, jalma anu gering, jeung oge jalma anu ngagaduhan sistem kekebalan tubuh anu kirang. Virus corona pertama kali ditemukeun di Wuhan, Cina pas akhir Desember 2018. Virus ieu nularna tereh jeung geus nyebar ka babaraha negara termasuk Indonesia. Jalma tiasa kainfeksi COVID-19 ngalangkungan sababaraha cara, nyaeta teu kahaja kakeunaan ciduh, dina batuk atanapi bersin di jalma-jalma kalayan COVID-19. Ngarampa panon saencan ngumbah panangan, nyabak barang-barang anu kakeunaan tina ciduh atau bersin dina pasien COVID-19. Ngagunakeun masker atau panutup mulut lamun narek mamangkatan ka tempat umum. Nyingkahan kotak langsung sareng sato. Lamun masak, usahakeun tepi ka asak. Lamun batuk atau bersin, usahakeun tutup irung jeung mulut, pake naon wae anu bisa digunakeun. Bisa pake siku, pake masker, pake kain, jeung nu sejena. Jaga kebersihan lingkungan sakitar. Sedangkeun dina liburan saparatos kitu, urang kedah ngalakukeun pikeun nyegah penyebaran virus corona ku ngalaksanakeun social distancing atau ngajaga jarak jeung anu lain. Sering ngumbah panangan saentos nyekel benda-benda anu di luar atawa tos mamangkatan ti luar. Kumpul sareng keluarga, ngalakukeun kagiatan anu sae, ngerjakeun tugas ti guru, bareng-bareng sakaluarga ngabersihan imah, jeung ngalakukeun kagiatan-kagiatan sae sareng keluarga jeung kegiatan lainna anu bisa nyegah virus corona. Lamun tos kitu, urang bisa ngarobah rantai penyebaran virus corona jeung oge urang sadayana ngabantu dokter anu dipayuneun dina pandarita pasien virus corona anu beuki ningkat unggal poena. Mugia aya gunana sareng amasihan informasi ka anjeun sarerea tetep aman pikeun sadayana babaturan. Mugia sadayana bakal normal deui. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.